ai jalma beunghar tinggal truk nungguan weh nah ari kuring ngebual deui bari sakurna heureuk cai hungkul isuk mangi kadang sorena henteu sorena mangi peutingna puasa aduh Gusti nah beuting kahirupan abdi hirup geus ngajanda teu aya nu ngusahakeun sakur duaan we jeung si Ahmad mudah-mudahan mah Gusti si Ahmad teh sing bisa ngangkat derajatna sing digedekeun milikna si Ahmad si Ahmad berikan menang jodoh merenyek budak teh karunya mudah-mudahan sing digampilkeun Gusti jodohna eta murang kali sing dikapenakeun milikna eta budak subuh itu si Ahmad geus hudang cenah si kabablasan dihudangkeun heula si kabablasan hari geus kolot ku loba karasa geuningan cangkeng Ahmad udang jang Asep andek gawelin si laing teh aduh kieu geuningannya hirup jadi duda mah sare mun teu peuting sorangan eueuh nu ngeukepan acan mun hujan katirisan aduh eueuh ngeukepan deui aduh Gusti ya Allah kieu geuningannya hirup nu duda mah aduh kumaha gitu aduh boga budak hiji-hijina ya teh aduh pikiraneun keur jodohna kumaha ieu aduh tamang geus lah ngopi ya Cuk aduh ieu budak mah kelewat teh Cuk Kah Dupi aya naon Pak? Tadi ucuna teka kuping nuju gegero. Ricu, Ricu. Dia. Kumaha Pak? Iya, Cu. Apa terus suami jeung RT. Suami terus suami kan ngancurkeun apa teh teh aya teh bade ngontrol masyarakat. Tapi ya tak apa yang ngopi heula, Cu. Duh kareresan Pak, gulana teh CF, kamari ogen tukang kebun di pasihan Uya. Aduh, Ucu. Ya tujunya ah sama Bapak kami share ke dua bungkul we. Payun. Warung Edah. Ieu nya, mun. Mana tuh atasnya? Aya, Cu. Ini Cu. Share kopi hideung. Warung Edah. Maksudnya warung Pak RT gitu. Kopi mapan aya gula ayam. Cu, kopi. Gula, Cu apa teh? Gula. Ka warung Edah. Mun. Bala-bala 2000-an. Ya, angge cabe. Saur ke geus buat Pak RT gitu nya. Nya, sakade di bonusan ya, nya. Eta Cu ingat. Nya. Itu angkat heula nya, Pak.
Assalamualaikum. Salam, salam. Hatiku gembira yang tak terduga karena aku membawa boneka cantik dari India, boleh dilirik tak boleh dibawa. Cuaca cerah dia secerah hatiku. Tapi akunya jomblo ini teh. Jelema kemana yuk? Aduh, pikir geningannya. Ke warung we ah. Rek ngopi ke warung. Ya ngopi euy. Hei John, mana kan ngopi? Kopi saya ya. Udah. Hah? Udah. Ih, lain hurang iya. Tah, kopi saha. Lain nyaten hurang. Iya tah, kopi saha iya. Murah. Mana makan hurang bae. Iya tah kopi. Oh no. Murah. Nyawa. Hurang ya. Lah, boleh diminum. Nah, kalbi mumun atuh kopi. Udah. Iya, kalau minum. Iya, minum ah. Udah. Wow. Kopi aja panas. Mana emang? Ngebejaan atuh. Dia kan nyuruh kopi panas itu. Bakal ngomong kendanas mana pusing ya. Tujuan kata kamu deh. Kopi nanti dia. Lumayan lah. Ya ngopi itu jadi saum.